Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qala fi kitabihil karim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral huludi wa jannatil aliyah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil muttaqin wa ta'iin sayyidis sabirin was sakirin. Amma ba'du. Pengatur acara, pemandu waktu, urang doakeun mudah-mudahan mantena sing tambih-tambih barokah, amin. Para ajengan, para mujahid wa mujahidah, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh terkemuka, para pemimpin pesantren, para pemimpin majlis taklim sepuh dan pini sepuh, wabil khusus guru urang sadayana, sahibul fadilah wa ahinal mahbub, pemimpin pondok pesantren Riyadul Badiah, oge wabil khusus kapun abah sekeluarga anu termasuk ramakna ieu Kang Ajengan. Urang doakeun ieu pasantren kapayun sing tambih-tambih barokah, amin. Kiyaina barokah ilmuna, barokah santrina, barokah jamaahna, barokah dunyana ya rabbal. Oge ka para ajengan, para kiai undangan, para ustad, para ustazah undangan dari berbagai majlis taklim jeung berbagai pelosok, berbagai kampung, teu diwilah-wilah ti sadayana nu dongkap ka ieu tempat, para kiaina, para ajenganana. Aya anu ti Bogor, ti Kalong Sawah, aya anu ti Bunar, aya anu ti Cikabon. Para ajengan, para kiai sadayana urang doakeun mudah-mudahan sing tambih-tambih barokah ilmuna, barokah santrina, barokah keluargina ya robbal. Tokoh masyarakatna teristimewa Bapak Lurah aya keneh ya Bapak Lurah. Bapak Lurah berikut
Bapak RW na Bapak RT na anu penting ieu keur ngadukung keur ngabuktikeun rasa deudeuh jeung cinta ka pasantren ka santri jeung ka ulama kaajengan. Walaupun masih suasana Covid, keterbatasan kumpul antara pemerintah jeung para kiai para santri, tapi alhamdulillah ti dieu mah lurahna oge datangna awal ti tadi keneh urang doakeun mudah-mudahan ieu Bapak Lurah sareng aparat nu sanes nu ngadukung kana ieu acara pangaosan sing tambih-tambih barokah hirupna ya robbal teu hilap jeung teu kakantun kasadayana para jamaah terdiri ti ibu-ibuna, bapak-bapakna, para pemuda, para pemudina, para santriawan, santriawatina rahimakumullah. Bapak Ibu, penting ieu urang teh keur jadi insan pilihan Allah. Amin. Sakai deui amina ulah dititah penting ieu urang teh keur jadi insan pilihan Allah. Lamun Allah geus milih ka jelema, lamun Allah geus milih ka manusia jadi insan pilihan, salamina jelema bakal diistimewakeun ku Allah. Jole aya nu nanyana cenah kiai kami teh dipilih ku Gusti Allah, sumuhun kami teh diistimewakeun ku Gusti Allah nya lantaran naon ieu urang diistimewakeun ku Gusti Allah lantaran urang teh kumpul di hiji tempat di mana eta tempat teh disebut gudang elmuna Allah kasarna mah pondok pasantren. Alhamdulillah. Kuayana kitu kupingkeun jeung dengekeun ibu. Urang kudu bangga lamun di dieu aya pasantren. Sebab lamun di lembur geus eueuh pasantren, eueuh akas mustawitina la yahru anil mujrimina fil qaryah. Eta nasib lembur teh bakal jadi nasib lembur anu haram jadah, anu mantak Allah ngayakeun di lembur pasantren berarti Allah nyaaheun ka urang dieu. Alhamdulillah. Saya pengen tanya ibu-ibu nyaah teu ka santri? Nyaah mere mureun. Ya Allah, supaya tambah istiqomah we heula ibu ngajinanya. Ibarat ayeuna teh urang teh keur diruat, lamun aya nu balik ti heula berarti teu karuat. Moal kudu balik ti heula ibunya. Punten Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW kula rek nanya ieu teh. Ari di dieu pangajianna teh teu aya batas apa teu aya ieu teh? Waktuna aya batas apa teu aya ieu teh? Kapan ayeuna mapan keur diberlakukeun prokes protokol kesehatan. Jadi lamun ayeuna teh ngayakeun pangajian cek aturan pamarentah mah teu naon asal ulah liwat di jam 10. Peraturan pamarentah ieu teh. Bebas di dieu mah. Subhanallah, besi bebas-bebas okos dimasengnya eker kamari teh Rajab karak menang setengah jam Bapak polisi Bapak Babinsa naik kaluhur. Punten Pak Kiai kita saling hargain aja, ini udah lewat batas, maaf ya Pak Kiai aing ditaheureun ieu ka mana panitia horeng panitia kalabur sieun eueuh tolol. Makanya saya tanya wahai para panitia, para santri, para alumnus, para masyarakat di dia ngajina bebas teu? Kajen lewat di jam 10. Wios moal kunanaon? Wahai para pemerintah, para pejabat,
sing gorowokna umat nu aya di dieu teh karena kami justru cinta ilmu. Kami adalah cinta negeri tercinta Indonesia, hubul watan minal iman. Kuayana ngayakeun pangajian kami teh ngarasa deudeuh supaya Indonesia teh jadi berkah. Leres teh? Bener apa henteu? Lamun di dia bener henteu aya larangan berarti nandakeun ieu lembur teh lembur anu barok. Amin ya robbal. Ngaji teu dicaram-caram, kumpul jeung kiai teu dilarang-larang, kumpul jeung santri oge bebas, ngayakeun zikir, ngayakeun pangosan, tabligh akbar oge bebas barokah, nandakeun ieu lembur teh anu barokah salamina. Kaciri barokahna tingali ibu. Ulah-ulah ayeuna ka mamanana tadi pas dongkap disuguhan cai-caiana caina doang tadi dileueut, masya Allah berkahna luar biasa. Sakitu can ka mamana karak caina nikmatna luar biasa. Lamun cek budak ayeuna mah rasanya anjing banget. Ieu teh nandakeun lembur teh anu barokah. Geus kupingkeun wahai para aparat pejabat punten. Lamun kami lewat batas di jam 10 ulah aya tuntutan pikeun diri pribadi, ulah aya tuntutan pikeun anu kagungan ieu pasantren, ulah nuntut ka kiai, ulah nuntut ka para santri, ulah nuntut ka masyarakat, ulah nuntut nyata ka jamaah anu hadir ayeuna, sebab kami ngayakinkeun kumpulna kami ieu teh ngajadikeun sabab barokah. Sebab cek santri kumpul urang di dieu teh talajum antara dua alaqoh, nomor kahiji alaqoh mahaliyah pasantrena, nomor kadua alaqoh sababiyah, kumpulna jeung para kiai para ajengan bari ngayakeun taklim, bari ngagungkeun ilmu Allah, ieu teh ngajadikeun sabab barokah, tina sabab bakal ngaleungitkeun kana panyakit anu hina munggu jelema. Amin. Emang ibu terang penyakit nu hina munggu jelema? Nu keur rame ayeuna penyakit naon? Corona. Eta penyakit corona, sedengkeun ayeuna mah rentan jasa pan Bu. Lamun urang boga penyakit dibawa ke rumah sakit pasti diponisna corona. Muriang saeutik panas dingin bawa ke rumah sakit corona, budugan corona, belekan nontot leho, nontot bool. Ada oke. Boga babaturan keur kamari puasa pertama Rajab torekat 11 poe puasana, sahur jeung bukana sangu 3 huap jeung cabe 11, menang saminggu ususna teu kuat, luka ngising wae teureun eureun, dibawa ka rumah sakit, di rumah sakit boolna nontot bool, diponis ku dokter corona. Pak, ini mah nontot bool, Pak. Iya, ini kan akibat gara-gara virus. Lamun kurang dipikir-pikir naon hubungan anas ya antara virus jeung bool. Aduh aing mah. Tapi tingali saur Imam Ghazali, likulli dibalain hikmah, setiap Allah nurunkeun balai pasti aya hikmahna. Aya hikmahna kitu eta corona aya. Sok loba nu ngomong kieu salaki, alhamdulillah cenah Pak Kiai, gara-gara kula di lockdown di imah wae gara-gara corona, alhamdulillah ayeuna mah pamajikan bisa jualan. Alhamdulillah tuh. Jualan naon? Jual kipas angin, jual kompor, ya, jang naon jang meuli beas. Geus da pokona mah corona anu Allah, geuringna anu Allah, cageurna oge anu Gusti. Urang mah tinggal ngadeus ka Gusti Allah. Ayo sadayana urang ngadeus supaya dijauhkeun tina penyakit anu hina munggu jelema. Corona anu Allah, geuringna anu Allah, cageurna oge anu Allah, minta diraksa ka Gusti Allah. Sadayana corona geuringna anu, cageurna oge anu, minta diraksa ka Gusti
aminan. Allahumma dfa'na minal balai wal wabai wal fahsyai wad darrai wat tauni wal qaronai birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngajina urang neruskeun guru urang tadi, unik eta ngaji nya. Jadi lamun dina bab mantek mah ngaji anu tadi disampaikan ku guru urang teh itu bisa disebutkan nyaeta faedah khobari. Ibu-ibu lamun teu ngarti ungkleuknya ieu mah bagian santri. Faedah khobari alif jeung ba hebat tadi ngajina alif doang jeung ba tapi harti ku ibu-ibu kaharti urang teruskeun. Allah boga pelaturan make huruf ta. Ulah gandeng kupingkeun. Polisi boga pelaturan polisi lalu lintas tingali lamun aya huruf P nya P dina nu buleut teh kaleng terus digerak tengahna eta ngaranna dilarang parkir. Nah nya tenang mang santri kudu pengalaman besingan maneh ditilang kayaknya di jalan dilarang parkir. Lamun S hurufna S ye terus digerak tengahna berarti dilarang berhenti tuh. Lamun lampu hejo menyala silahkan berjalan, itu pelaturan polisi lalu lintas. Lamun koneng hati-hati diharap ayah janda. Iyalah haju kena janda wae ya kan janda ayeuna mah keur naik daun bener teu moal ge aya ayeuna naon daun talus janda bolong mahal nya janda bolong mahal padahal manu mahal mah janda rapet. Pan sok aya basa kieu paling enak rokok cap kuda isap sedikit rasanya lada paling enak kawin jeung rangda luarnya sempit jerona lega. Ada hidup randa ditaikeun ini ngeseuri janda ini kawin. Aduh ini mah jape janda peot berartinya. Lanjut. Lamun ayeuna lampu beureum eukeur menyala terus ieu santri mawa motor ditarabas wae. Maksimal nasib jore bakal amprok jeung mobil di arah lawan tabrakan minimalna lain modal maksimal kene modal siap. Ade tenang mang di dieu mah sarua berarti bahasana ku lagi Bogorna Bogor heulas modar ai modar naon modar maotnya teh modar mah bahasa Inggris gitu mah nya teh bacana salah kiai kajen lah salah ge bahasa Inggris mah moal doraka ieu paling gampang bahasa Inggris ieu lamun cara narajit bahasa Inggrisna sleting doll. Lamun bahasa Inggrisna sempak rock and roll. Lamun bahasa Inggrisna teu make sempak nolol. Mau aku didoraka mangnya urangnya salah bahasa Inggris manggas terus kanyawan ieu lampu beureum lampu merah mawa motor ieu santri nya ditalabas wae minimal katilang polisi. Kenapa kamu jalan terus tidak lihat itu lampu merah? Saya lihat lampu merah Pak. Kenapa kamu jalan terus? Ya saya tidak lihat bapak. Kalau lihat bapak mah inge moal merenan tolol ya. Nah Allah boga huruf boga pelaturan hurufna dina huruf hijaiyah.
Urang teruskeun nu tadi mah alif jeung ba Kiai ayeuna urang teruskeun hurufna ta. Nah tingali ta ari tate bahasa Arab apa bahasa naon ya? Bahasa Arab apa bahasa Latin? Bahasa Arabnya ta okos parahu terus di luhurna ayat titik 2 nah di luhur titik 2 nah lamun dihandap berarti eta mah kepler mana di luhur ya luhur ngerti asal seuri we geus Allah boga pelaturan huruf teh hiji ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. 2 urang simpulkeun lahir tina huruf teh ta'awanu alal birri wa taqwa jelema dikudukeun muraqabah ka Gusti Allah hiji. Nomor kedua lahir tina teh wala ta'awanu alal ismi wal udwan jelema dikudukeun ku Allah muhasabah jeung muaqabah. Lamun can karti kege kaharti ieu bahasa Imam Ghazali muhasabah muraqabah muhasabah muaqabah kupingkeun jeung dengekeun ku urang dieu loba jalma anu nyicingan dina neraka Allah ku sebab waktu di alam dunia teu bisa muraqabah ka Gusti Allah. Lamun jelema teu bisa muraqabah balukarna nomor kahiji timbul sifat takabur, nomor kedua timbul henteu bisa syukur, nomor katilu dawam kufur eta. Nah bener gara-gara jelema henteu muraqabah loba ibu-ibu kasalakina aya anu osok tutah titah kasalaki kos ka pembantu aya teh. Bismillahirrahmanirrahim. Sok lamun teu bisa muraqabah eta cara tadi nyampur adukeun hak jeung batal aing ngajina rajin tapi nitah kanu jadi salaki kos ka pembantu sakaide ditanya aya eueuh di dieu. Acek dengekeun dina kitab Dadir dina Niaya dina Quratul Uyun dina Hikayatul Aulia kupingkeun waktu Kangjeng Rasul Isra Mi'raj Kangjeng Nabi ditinggalikeun suasana neraka pabaka abukaan sadidan sebab aksara min ahliya anisaa Kangjeng Rasul ceurik naon sebab anu mantak Kangjeng Rasul ceurik dibere gambaran ku Allah anu bakal banyicingan neraka Allah teh nyaeta umat Kangjeng Rasul awewe ibu-ibu. Barangku Imam Ghazali ditingali orengan ibu-ibu mah ongkoh rajin ngaji tapi nitah kasalaki kos ka pembantu. Punten ibu abi mah lain ewa ka ibu-ibu al umum madosatul ula lamun ibu solehah anakna ge bakal solehah. Leres teh darah anu paling pertama ngocor akhlak nu paling pertama ngocor cek Imam Ghazali dina Nihaya al umum madrasatul ula mata dukiral muqayyad dukiral mutlaq akhlak indung kanu jadi anak teh cepet supaya ibu sadayana bisa nuyun anak kabeh ka surgana Allah di alam dunia ngangkat harkat martabat indung jeung bapana lamun anak mulia lamun anak berkah lamun anak boga darajat ku ilmu saha coba anu bungah kolotna kapan urang mah kumaha anak arek solehah kumaha arek ngangkat darajat martabat kumaha anak arek solehna urang mah indung ibadah oge nungguan iklan bener teh cek salakina mama ayo atuh mah geura salat kedeung geus iklan we ngaji nama ngeun sajam ngaji nama 2 jam di majlis talim tapi nyeleu sinetron ti magrib nepikeun ka jam 1:30 teu eureun-eureun. Jawab urang dia bil usus ibu-ibu jawab jujur jangan ada dusta di antara kita naon hikmahna jeung untungna nyeleu sinetron. Tenang bung jaga bagian bapak-bapak tenang
urang seseuh kabeh pokok namanya ibu-ibu heula. Coba ibu naon untungna ayeuna urang nyele sinetron ngalir-lieur hulu komo nyele film sinetron dunia terbalik nepikeun ka kiwari episodena teu beres-beres muter deui lah kening kiai nyaho ceuk aing ge komo aya film ayeuna anu ngaleungitkeun al adat muhkamat KHD nu ditontonna ku jalma imana iman ian anu hubut taklif bahaya ieu teh teu karasa ngaleungitkeun kana bahasa al adat muhkamat film naon Ikatan Cinta. Oke, besingan teu percaya anu adat sae mah adat muhkamat kasalaki teh nyebutna akang bapak ayeuna mah diganti make ngaran jadi bangal tuh. Pamajikan lain neng ka pamajikan lain mama ayeuna mah diganti jadi andin. Ka urang leuweung urang lembur kabeh diganti ngaranna al jeung andin. Oke. Pamajikan rek ka sawah cek salakina andin mau kemana? Mau ke sawah Bang Al? Mau apa? Mau ngoyos? Jangan lupa ya andin pulangnya bawa tutut sama genjer. Haram jadul dong. Bener jadinya. Ya Allah. Bu, jawab jujur ibunya teu kasalaki. Jawab jadi doanya teu kasalaki. Karunya teu kasalaki. Deudeuhapan teu kasalaki. Wadul. Lamun ibunya kasalaki, lamun salaki gering urusan, ieu mah salaki gering kalah dipoto. Ih. Nyieun status tulisan cakit lagi haram jadul doang. Mangkana bapak urang doakeun pamajikan bapak sing soleha. Jawab pak kakompak mempeng diaminan ku malaikat ieu teh tempat pasanten raudhatun min riyadil jannah ieu teh ilahapat aimul malaikat miliaran malaikat ilung aminan. Mudah-mudahan pamajikan bapak nya sing soleha. Jawab pak jujur pak hayang teu boga pamajikan okos pamajikan Kangjeng Rasul. Jawab jujur kompak hayang pamajikanna okos pamajikan Kangjeng Rasul akhlakna hayang ai manehna kos Abu Jahal. Oh emprak. Wah dendam aing terkesumat cenah ge. Ada Abu Jahal mah tingali koret barangasan gede adat mangkana dengekeun ibu nya teangan salaki teh ibu salaki anu soleh ngadeuheus ka Gusti Allah supaya salaki teh soleh salakina anu lembut ulah mentang-mentang ieu mah salaki jawara kadang-kadang ngajak sare ge make sentak wae ka pamajikan ngajak sare ka dieu sia ka kamar sia geus di kamar nonggeng sia lamun sia teu nonggeng aing nonggeng ye. Haram jadul doang. Urang doakeun anak-anak ibu parawan ieu mudah-mudahan ye jodona sing salakina anu saroleh. Lelaki yang sejati, lelaki yang romantis. Jawab jujur neng hayang boga salaki nu romantis apa nu sejati? Ulah neangan lalaki anu sok PHP. Naon PHP? Pengasih harapan palsu. Lamun di PHP-an nyeri teu? Jawab nyeri apa teu? Dibohongan nyeri apa teu? Jawab jujurnya nyerian mana? Dihianati, di PHP-in, dibohongin, dikacangin jeung pencet panto. Ibu terpercaya kita bikin studi banding supaya ibu daek masukkan anak ke pesantren
jeung supaya urang dieu deudeuh jeung nyaah ka santri ngadukung ka pasantren nyaah berterima kasih ka kiai anu boga pasantren. Sok jawab rame-rame ku ibu, jawab rame-rame ku jamaah, anu sok tawuran budak santri apa budak sekolah? Jawab, nu sok tawuran budak santri apa budak sekolah? Apakah ibu pernah ngadenge aya ustad tawuran dina waktu ngariung gara-gara pahili besek? Can pernah. Teu bisa. Hebat yang bener wae. Lamun hirsuna kana ilmu pasti malakatun rosyatun fil qalbi, ngajina pinter pahamna landep mulia darajatna ku ilmu sebab bisa ngamalkeun ngamampatkeun sabada berhasil kahartos. Ulah ieu mah ngaji geus 2 tahun santri datang ka imah titah adan pabelit huntu jeung biwir. Hayya ala shalah wa akbar. Aduh aing aya. Ya Allah. Nasehat pikeun santri kupingkeun dengekeun penting ya. Mengpeung kula inget. Wahai santriawan santriawati, wahai para alumni, itung-itung ieu mah diri pribadi nganasehat pikeun awak supaya istiqomah kamampaatan barokah ilmu doa tinu jadi guru amin. Lamun anjeun hayang manfaat tur barokah ilmu salamina teu ngumbara ilmu anjeun kabawa ka akhirat jaga nganterkeun ka surgana Allah. Singkah hade akhlak kanu jadi guru. Sebab balu karena lamun anjeun teu adab kanu jadi guru, lamun anjeun ayeuna lamun anjeun nyieun nyeri hate guru mangka dikhawatirkeun maotna suul khotimah, kalimah thayyibah henteu nempel dina diri anjeun moal kabawa ka akhirat. Sok kula aya anu ribut ieu penting nasehat heula yeuh mempeng kula inget. Tingali dina kitab Hikayatul Aulia wal Ulama kapungkur aya kiai anu tabahur tur masyhur ngaranna Syekh Iyad bin Udel. Ieu Syekh Iyad bin Udel teh ibu boga santri loba nepikeun ka ampir 1000. Di antara santri aya santri anu pangpinterna, santri anu pangcalakanana, nepikeun eta santri bisa ngabadalan eta sang guru. Ieu Syekh Udel bangga atoh aing boga santri pinter calakan bisa diandelkeun lamun aing muriang ecek Syekh Udel manehna nu bagahan ngaji. Lahir kebanggaan tersendiri kena bukti eta si santri teh pinter luar biasa calakanan, cerdasna. Gancang carita terpisah waktu terselang zaman diiringlah eta santri. Barang ieu santri diiring eta santri nyieun pasantren di imahna. Ternyata ibu santrina ngaleuwihan ti guruna. Nepikeun karebuan. Darajatna leuwih luhur tibatan guruna. Beuh luar biasa istimewana eta si santri teh. Dina hiji waktu ieu si kiai teh gering. Nya alumni Syekh Udel nu geus jadi kiai anu rebuan teh ibu santrina teh gering teu damang. Wales luar biasa nepikeun ka sakarat. Dina waktu keur sakarat ieu keluargana nitah ka alumni, coba ieu guruna teang piwarang ka dieu titah ngadoakeun ieu akang keur sakarat. Dipanggil eta Syekh Udel bu, sok ulah gandeng ieu penting nasihat pikeun santri sadayana bil khusus pikeun kura supaya barokah ilmu manfaat kalawan takzim kanu jadi guru. Bu, Pak, barang datang eta Syekh Udel
ieu alumnina nu geus jadi ajengan teh keur sakaratul maut dibacakeun surat Yasin ku ieu guruna ku Seudel teh karak menang 10 ayat. Ieu si kiai teh ibu ngagorowok ngomong kieu, ya saihi la takro hadihis surah. Abah ulah dibacakeun eta kula ulah dibacakeun eta Yasin. Ecek ieu Seudel jang ieu teh kapan qalbul Quran maneh teh keur sakarat dibacakeun Yasin ku abah teh supaya nyeta maot teh husnul khotimah. Na geuning kunaon anjeun nyeta ulah jeung embung dibacakeun ieu ayat Al-Qur'an. Digantilah ku Seudel teh kalimah thayyibah bari dipangku eta alumni nu geus jadi ajengan dina lahunan ieu guruna bari ditelkinkeun kalimah thayyibah sok ceng turutan la ilaha illallah 3 kali eta guruna ngucapkeun la ilaha illallah. Ieu kiai teh alumnina teh rapet bibirna teu bisa ngucapkeun kalimah thayyibah. Bingung ieu guruna. Ecek ieu Seudel ceng coba geura nyalangap ieu teh kalimah thayyibah turutan ku anjeun supaya anjeun teh maot suul khotimah. Maneh teh kapan kiai geus jadi ajengan piraku maneh teu bisa ngucapkeun ieu kalimah. Sok ceng geura turutan kalakah ngagorowok ngomong kieu eta si kiai teh, ya saihi la takro hadihil kalimah abah maaf kula ulah dibacakeun kalimah thayyibah, kula ulah dibacakeun la ilaha illallah. Masya Allah kunaon ceng maneh teh embung dibacakeun la ilaha illallah nya maneh teh kiai maneh teh ajengan ayo turutan ieu kalimah thayyibah. Ecek eta kiai teh abah dengekeun ku abah ulah maksa abdi ngucapkeun kalimat thayyibah dina akhir hayat kaula karena ana bariun minha kaula geus kaluar tina kalimat thayyibah. Astagfirullahalazim. Nepikeun ka akhir hayatna lepas roh jeung jasadna hiber imanna sagede manuk japati. Ieu kiai anu tabahur ilmuna mautna suul khotimah karena akhir hayatna mengakukeun mengikrarkeun diri kaluar tina kalimah la ilaha illallah. Ceurik eta kiaina eta guruna ceurik 7 poe 7 peuting istihoroh aya naon ieu teh. Ieu teh santri aing anu pangpinterna, santri aing anu pangluhur ilmuna, nepikeun darajatna ge ngungkulan kana darajat aing, tapi kunaon dina nalika arek pisah roh jeung jasadna maot ngaranna ditelkinkeun kalimat thayyibah kala ngaikrarkeun diri geus kaluar tina kalimat thayyibah. Menang 7 poe ieu si guru teh istihoroh dibere gambaran ala sabili tasrih ku Allah lewat impian. Dina jero impian ieu Seudel guruna teh ieu kiai keur digusur ku malaikat rek dibalangkeun ka neraka. Dijaga ku Seudel punten malaikat ulah waka dibalangkeun ka neraka. Ieu teh murid kaula. Kula aya boga pertanyaan anu kula ieu penasaran ka ieu murid kula. Kedap ulah waka dibalangkeun ka neraka. Ngobrol jeung eta muridna teh. Ejek eta Seudel jang coba bejakeun aya balukar naon ieu teh ujang kuat nepikeun ka ujang nyeta jadi kieu. Ujang teh alumni abah anu pangpinterna anu pangluhung darajatna, santrina ge ngungkulan kana santri abah barokah ilmu. Tapi anjeun kunaon dina nalika sakaratul maut ngaikrarkeun diri kaluar tina kalimat thayyibah. Ceurik eta muridna teh eta ajengan teh, ya sayyi samihni ya sayyi bah hampura kaula bah. Ieu kaula jadi kieu teh lantaran ieu teh gara-gara kaula sorangan, akibat kaula sorangan bah. Kunaon kitu maneh?
kupingkeun bah aqulu lakum bihilapi alama aqulu li ashabi keur waktu kaula hirup di alam dunia lamun kaula ngobrol jeung abah di harapan abah mah kaula takzim natap mata ge kaula teu wani karena abah teh luhung ilmu guru kula takzim kula ka abah tapi lamun di harapan jalma-jalma disatukangan abah ala bihilapi alama aqulu li ashabi kula sok nyenehkeun ka abah kula sok nganggap enteng kana ilmu abah karena derajat kula leuwih luhur tibatan abah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah ieu teh pepeling pikeun santri anu aya khususna, pikeun alumni, pikeun para kiai nu geus boga pasantren. Singkah hade ulah sampai aya sombong komo lamun sombong jeung takaburna ku ilmu kalawan sombong nyenehkeun nyeta ka guru jeung ka keluarga guru. Al ilmu haribun lil fatal mutaili kasaili haribun fi makanil ali. Kabelah dieuna pepeling pikeun maraneh kabeh nu ngora tah budak parawan tah budak pamuda tah singkah hade sombong membawa malapetaka. Dengekeun ku anjeun lamun anjeun sombong ku kagelisan sombong ku beungeut ingat dina nalika akhir hayat maut yang ngaranna beungeut maneh bakal ditutupan ku boeh ditutupan ku kapas moal kajeuleu moal dipangpang deui dina DP moal dipangpang dina Facebook laras teu lamun aya urang dia anu sombong ku pakaian dengekeun pakaian akhir urang mah nyeta pakaian akhir urang dina nalika maut boe teu sabaraha hargana. Apakah urang dia pernah ngadenge pernah ningali aya anu maut dibungkusna make bajuna baju kardopa terus celana kardinal sendal karpil sekalian sia kopiah kardus kadinya haram jadul doang pernah ngadenge can. Lamun sombong ibu kuboga mobil sombong kuboga kendaraan ingat akhir kendaraan urang mah pasaran. Apakah bapak ibu pernah ngadenge jamaah pernah ngadenge pernah ningali aya di dia anu maut rek dikubur naik nage lain naik pasaran tapi naik motor ninja aya teu digotong ulah-ulah ayeuna nya ulah-ulah ayeuna ibu naik kendaraan mandi oge di pandian ku bapak amil bener tuh. Apakah aya di dia mait anu mandi sorangan laceun awas bapak amil aing marek mandi sorangan deh nya bapak amil mangges kolot tajung ke sabun kana ceuli aing deh eueuh nyawa dipunut ku Gusti mangka kudu ati-ati ka ibadah sin gumati pigawe salat jeung ngaji pigawe salat jeung ayo sadayana hitung-hitungan nasihat diri urang we pigawe salat jeung pigawe salat jeung cincang mana cincang keling siapa asana lamun cincang keling mah cincang keling manuk cingklung cida terang kadinya lian bos kakolong bapak satra bulan namanya semua ngaji kikituan lamun ayah ibu ustazahnya di majlis talim sosolawatan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih cincang keling manuk cingklung cida terang ustazah bolon tama cincang cing hayu urang geura areling ayeuna teh usum paling lain paling baju samping tapi paling sela-sela ping-ping mek mewah aduh mangkana ibu sing areling boga anak sing kade jaga anak parawan loba anu maling sela-sela ping-ping jeuleuh tingali kabar berita dina TV naudzubillahi min dalik budak pemuda umur 18 tahun memperkosa nini umur 80 tahun
Nini geus diperkosa nuntut ka polisi parangsa nuntut naon horeng nuntut hayang deui gitu lah. Goblok nah. Bener aja sih ya mah. Aduh bagus. Ya. Lanjut. Mangkana awas sing kade dengekeun pemuda. Besingan aya pemuda di dia sombong ku kena gagahan. Sombong ku sebab gagah, sombong ku sebab istimewa, sombong ku sebab jago. Dengekeun ulah waka ngarasa gagah jeung jago dia lamun can bisa mawa motor bari dikunci setang. Ah, siap. Bismillah. Uyut kula we ge baheula boga motor saumur-umur tara make bensin teu sombong. Kula boga uyut eta Buya Iung nya Buya Iung teh boga motor saumur-umur motorna tara make bensin Pak. Tanya ka aki aing ya, aki aing seueuh tanya ka bapa we nya. Iya saumur-umur tara make bensin. Lamun arek dihirupkeun ngucap bismillahirrahmanirrahim. Nah, lamun arek jalan ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Lamun rek ngerem astagfirullah. Hebat dina hiji waktu nya ama uyut berarti ma uyut nitah ka santri nitah ka pasar balanja ari motor santri eueuh aya ge motor abah. Cek eta santri teh mama teu aya mah eta motor santri mah kumaha ieu geus motor abah we. Ih motor abah mah pan lain jeung motor urang sarua jeung motor urang. Motor abah mah teu make bensin saumur-umur hese ngahirupkeunana ge geus pan sia mah bisa ngabadalan nya sugan ka sia mah daekeun eta motor coba ge bener barang dicekel ku eta santri teh nya bismillahirrahmanirrahim hirup hirup ditaekan ku eta santri ngucap alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin jalan saking atohna luar biasanya alhamdulillah deui mainna alhamdulillah atuh bikin kenceng kuat nepikeun nyaeta ampir agak ka jurang lewat jurang inget manehna lamun eureun kan istighfar astagfirullahaladzim eureun tinggal sajengkal deui agak ka jurang saking bunga jeung atohna mainan teu ragag ngucap alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin atuh jalan deui ragagahanna mangkana eta motorna nepi ngakiawari eueuh eta mangkana uyut kula mah Buya Iung rek ngariung arek ceramah baheula make kuda nya make kuda baheula nah eta motorna dalaji teh ku santri tah teu sombong eta ge mangkana ieu mah legeg pemuda tato sagala endah dina ceuli dina tarang tato pinuh awak ku tato ai ka Indomaret nya sendal dilepas aing nya terakhir kuping kendengekeun besi kula peting teuing ieu nya sakitu bae lah geus setengah 11 perjalanan wae karaoke sajam setengah besi teu kaburu nya terus ada geus ana mah urang ngadoa bae nya urang ngadoa ke urang teruskeun aya sin aya jim eta nya ke urang teruskeun bae geus nya mudah-mudahan naon anu dikorbankeun ku ieu nu kagungan pasantren ngumpulkeun urang sadayana pamugia sing dibales ku Allah jadi barokah barokah ilmuna barokah ieu pasantrenna kula bade ngadoakeun khusus pikeun nu kagungan ieu pasantren kapayun sing tambih-tambih istiqomah sing tambih-tambih mabruk ilmuna masyarakat sadayana pamugia engke sadayana sing kapayungan kumaunah jeung sapat Kangjeng Rasul wasilah ieu kiai nu aya nu ngayakeun pasantren di ieu lembur amin pamugia ibu putrana nu dipasantrenkeun di dieu dicawi semua pakoh jeung ilmuna Allah sing jadi jalma ahli ilmu anu ngangkat harkat martabat orang tuana amin jeung pamugia ieu pasantren sing ulah parem terus jeung terus dibarokahkeun ku Allah santri anu kaluar 5 diganti 10 diganti 20 diganti 100 jeung 200 amin ya robbal sok amin sing ilasnya bunya ibu ge mudah-mudahan barokah sadayana kumpul urang uina dituturkeun ku barokah
يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا بالمغفرة، ارحمنا بالبركة، ارحمنا بالكرامة، ارحمنا بالمعونة، ارحمنا بالمعونة، ارحمنا بالمعونة، ارحمنا بالصفاء، ارحمنا بالجنة. اللهم بارك لنا في عدرنا وفي معهدنا رياض البديع يا الله، ووصينا بالعلم والرزق برحمتك يا أرحم الراحمين، ببركة القرآن وبكرامة القرآن وبصفات القرآن وبجاه القرآن وبهداية القرآن. اللهم اجعل أولادنا من عبادك الصالحين، من آل إمام المتقين، من آل طاعتك محبين، ولا تجعل أولادنا وأهلنا وتلاميذنا من آل جاهلين ومن آل غافلين ومن آل معصية الله في كل يوم وحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ببركة القرآن وبكرامة القرآن وبصفات القرآن وبجاه القرآن وبهداية القرآن. قوي إيماننا وطهر قلوبنا وارفع درجاتنا وارفع درجاتنا وارفع درجاتنا وطول أمورنا وصعي جسادنا وقضي حاجاتنا واغسل أموالنا مولادنا وتلاميذنا وضيافنا ببركة القرآن وبكرامة القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ادفعنا من البلاء والوباء والبأساء والضراء والطاعون والقرناء ببركة القرآن وبكرامة القرآن وبصفات القرآن وبجاه القرآن وبهداية القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Aya pamunuti nu kagungan ieu pasantren, nu kagungan pasantren ayeuna teh memberikan kesempatan ka urang pikeun yang celengan akhirat bade nyeta diputer ku panitia. Mangga siap bili wangi teuing sok mangga kita siapkeun. Ibu kupingkeun urang gaduh artos 100.000 belum tentu duit pribadi urang, lamun dibelikeun kana beas berarti milik tukang beas. Artos pribadi urang mah nyaeta artos nu disumbangkeun sodako di jalan Allah. Bade iltibasna ge luar biasa, lamun sodakoh kanggo pasantren, sodakoh kanggo masjid, sodakoh kanggo kiai mah teu aya bandinganana, darajatna gedena, balasanana ti Gusti Allah. Mudah-mudahan bisa nganterkeun ka surgana Allah. Salatullah salamullah sadayana supaya Kangjeng Rasul jadi saksi. Allah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana salatullah
salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Aminanku ibu naon disampaikan sedekah insyaallah bakal jadi saksi jaga di poe kiamat. Ya Allah, in sabata ajri sedekatana wasil sawaba makarana hadiatan najilatan nuqaddimuha wa nahdiha ila hadratin nabil mustafa wa habibil mustafa sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad nas'alukal barakah irhamna bil barakah irhamna bil maghfirah irhamna bil karamah irhamna bil maunah irhamna bis syafa'ah irhamna ya Allah bil jannah. Allahumma tli alaina jannatal ma'wal adimah, Allahumma tli alaina jannatal ma'wal adimah bi barakatis sadaqah ya Allah wa bi karamatis sadaqah wa bi safatis sadaqah walhamdulillahi rabbil alamin. Disolkeun kukula insyaallah anu sadaqah nutu sadaqah ge sami insyaallah ningali kana surgana Allah lewat sadaqah urang. Hadanallahu wa yakum ajmain billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.